Bismillahirrahmanirrahim. Asnaful halali. Ari eta martelakeun pirang-pirang warnana halal. Wa madakhiluhu jeung pirang-pirang tempat asupna halal. Nyelam kudu nganyaokeun anjeun anna tafsilal halali. Kana saestuna ngawintik perkara halal. Innama yatawalla eta pasti ngawasaan bayanau kana martela keuni tafsiran halal. Naon kutubul fikih pirang-pirang kitab fikih. Wa yastagni jeung ngalapsungi sal murid antatwilihi tina manjangkeun tafsiril halal. Ngalapsungi murid tafsir tina manjang tafsir halal di ayakuna korekan yang kemungkinan nau eta pikeun murid. Naon matun kadaharan muayyanatun awi tangtukeun ya'rifu anu nyaho ieu murid bil fatwaku fatwa sillaha kana halana ieu ta'ma la yaqulu anu pengadar ieu murid min barihatina ta'ma ta'ma man kana pun ari jama ya tawasau anu jemaran ieu man dia akli tina dahar min wujudin tina pirang-pirang jalan mutafarriqatin anu pisah-pisah. Payat takiru tayata mikabutuh iya men ila ilmi hali kana nganyaokeun perhalal wal harami jeung perharam. Kuli sakabehna ilmi halal. Ama seperti perkara pasoan anu geus ngawinti kuring kana jema fi kutubi fikih dina pirang-pirang kitab fikih. Wa nahnu jari kuring al-ana ayeuna nusiru eta isarah kuring ila majami'i kana pirang-pirang tempat kumpulna ieu mil halal. Siap ditaksimin dina ngaruntuykeun bagian tengah bagikeun. Dina ngaruntuykeun bagian. Oh ieu siap ditaksim. Anna mala eta setuna hartabana innama yarumu eta pastina haram ieu ma ilma lima nen boh karena makna ela atau nanti sifat lima nen boh karena makna si ayani anatna zatiana ieu ma au li qalalin atawa karena katatadan fi jiatik tisabi binajiat ngasabna ieu ma. Al-qismul awwalu arim kaiji al-haramu eta parakanu haram li sifatin karena sifat di aini anu tepna zatiana ieu haram. Al-khamri seperti arak wal hindiri jeung bagong wal gharima jeung salianti ieu khamri jeung hindir. Wa tafsilu jeung ari ngawintikna ieu haram li sifatin. Ngawintik merinci. Anna ayana eta saestuna pirang barang al-makulat taudahar ala wajhil ardi inuren permukaan bumi la ta'du eta tengah liwat ieu ayan salah sata samin kana tilu pirang-pirang bagian. Waina karena saestuna ayan imma antakuna eta bohyan kamuktian ieu ayan mina ma'adini eta tina pirang-pirang tempat tetep barang tambang ini. Almiyahi seperti uyah, watini, jeung tanah, wabarihima jeung saliantinnya jeung tin, aw minan nabati atawa tina kejadian, aw minan hayawanati atawa tina pirang-pirang hayawan. Amma ma'adinu anapun ari ma'adin fahiya saya tarima adin. Ajzaul ardi eta pirang-pirang bagian bumi. Juz bumi bagian bumi. Waktu jua jami umat jari sakabena perkara yahruju anu kaluar ieu min hatina ardi wala yahrumu tah eta haram naon aklu madar kana ieu jami umat illa min hayatu innahu aitran sekira saytuna jami umat ya turu eta ngamadarakeun ieu jami umat bil akhir ajam ngadahar. Wapi bagian jeung eta tetep dina sapun nama adin ma ari perkara jajri anu berjalan ieu ma majrasumi dina tempat berjalan racun
Wal khubzu jari roti laukana eta lamun kabuktian khubzu mudirron eta ngamadarakeun la haruma sayakin haram naon aklu ngadaharakan khubzu watinu jeung ari tan allazi anu la ala sawab la yu'adu watinu jeung tan allazi anu la yu'adu teu dibiasakeun naon aklu ngadaharakan ieu lazim la yahrumu eta haram yatin illa min haythud doi ain tidak secara kamadaratan maksudna kamadaratan wa faidatu qawlina jeung ari faedahna ucapan urang sadaya innahu la fa innahu saytunatin la yahrumu eta haram yatin ma'anau salatin la yukalu eta tarjah yatin anau eta saytuna kalapan jeung tingkah lawakna eta lamun tumiba naon syai'un di perkara ya teh minhu dina yatin timirqatin dina angeun aw tamin atau dina kadaharan minhu dina timirqatin aw tamin aw dina kadaharan ma'in anu enter tun saya lam yasir tah terjadi tuh lam yakir tah terjadi ya mirqoh ta'an di kusabam se muharraman diharamkeun wa man nabatu janapun ada jajadian pada yarumu saeda haram minhu tina nabat naon ilama aing perkara yuzilu anu ngaleungitkeun ieu ma al aqla kana akal aw yuzilu atawa ngaleungitkeun ieu ma al hayata kana hirup jadi masak maut awis nyata atau karena sehat, karena nyatkan karena sehat kata kering. Pamuzilu akli tah ari anu ngalengitkeun kana akal banju eta kutsubung anu kemangna dibalik eta wasta rompet bodas kutsubung wal khamru jeung arak wasa irul musyrati jeung sasesana pirang pangabeureutkeun pamuzilu hayati jeung ari anu ngaleungitkeun kana hirup asumum eta pirang-pirang racun pamuzilu sihati jeung ari ngaleungitkeun kana sehat mata kering al adwiyatu eta pirang-pirang tambah kana pi obat tiguri waktuna salianti waktuna adwiyah wa ka'anna majmu'a hadza yang kaya saya tuna perkumpulanana ieu mil haram yarji'u eta balik ieu majmu' illa darari kana kamadaratan illa khamra angin arak wal muskirati masari yang terang-terang perkangabeureutkeun lainna lagi karena saya tuna perkara lain sul anu ngabeureutkeun lagi minatina khamra aya dondai haramun eta haram ma'akil lati sarta saeutikna lagi liya ini karena zatiana lagi wali sifati jeung karena sifat lagi waya jeung ari sifat asyidatu eta keras al mutribatu anu ngagontangkeun wa masumu jana pan era arina tun paila kharaja eta di mana keluar ieu sumu an kauni tidak kawa sumu mudirron eta mamandarakeun dikilati karena saeutikna sumu awali anzi atawa karena di arana ieu sumu juga di karena saya sumu wala yahrumu tah eta pelaran ieu sumu wa man hayawanatu janapun ari pirang-pirang hayawan pantan kosimut eta dari makambangi hayawanat ilama kana perkara ieu kaul dahar ieuna wa ilama jeung kana perkara layu kalu antara dahar ieuna wa tafsiluhu jeung ari ngalintikna ieu tan qasim di kitabil asimati ada tetapnya kitab bernakeun pirang-pirang kadaharan wa nadru yatulu fi wa nadru jeung ari mikir yatulu eta lila ieu nadru kitab silih ina ngawintikna ieu tan qasimu siaman sumawana pitu yuri dina pirang-pirang manuk algoribat yang model wa hayawana tieu bari jeung pirang-pirang hayawan di daratan wal bahri jeung di sagara
Wama jeung ari perkara yang milu anu halal naon aklu ngadahar kana ieu emak minatin hayawanat. Paling nama yahilu eta pastinala ieu emak ida dunia di mana dipencit ieu emak zabhan kalawan kepencitan syaratnya anu penumbang nasara. Krunya anu diriksa fi ini zabhan naon syurutuz zabi pirang-pirang syarat naja anu mencit wal alati jeung alat wal mazbahi jeung tempat mencit. Wazalika yaitu dabhan syar'iyya mazkurun eta dicaritakeun di kitab Suwaidi dina kitab mertelakeun beberohan wazabahi jeung pirang-pirang hayawan dipencit. Wa man jari perkara lam yudmah anu teu dipencit ieu emak dabhan kalawan pepencitan syar'an mangsara aw mata atau pae ieu emak aw tari emak malam yudmah haram eta haram. Wa inna ma walanya hindu jeung pengaraan naon illa mayatani aing dua bugang. Asamaku kanyi lauk cai wa jarodu jeung simet. Tapi makna umat jeung ada tetep dina mana ieu sanak jeung jawad. Ma ari perkara nya sainu anu pindah rupa ieu emak dina ati mati dina pirang kadaharan. Kadu ditupai saperti bilatung apel wal qali jeung cuka bilatung cuka wajubni jeung kiju. Faina ifiroza karena saya itu ngariksa min umatina ieu dudit tupah. Jadi bukan dia qalnya dudit tupah. Weru mungkin eta sekongan. Pama ida upida kana pani bandi pentilkeun ieu dudit tupah wa ukilat jeung dahan ieu dudit tupah. Pauk muata eta hukuman dudit tupah. Tari hukuman dudit tupah. Hukum dubabi eta seperti hukuman anak aler wal kontasai jeung bambung wal akrobi jeung lanjir. Wakuluma jadi satu perkara layak sanu teu aya lau eta pikeun emak naon nafsun getih sailatun motor la sababa eta teu aya sabab eta tepi tarimnya dina ngaramkeun kana ieu kuluma eta teu aya sabab tepi tarimnya ngaramkeun kana ieu kuluma illa istiqzaru di maqam ibadatin ala sababa illa istiqzaru aing hitung-hitung geus walau lam yakun dalam hitung-hitung rujit walau lam yakun dalam teu aya istiqzar la kana sayakin kabuktian la kana sayakin kabuktian layu keruhnya walau yakun dalam ayat ya istiqdar la kana sayakin kabuktian ieu kulumat layu keruh eta teu dimakruhkeun ieu kulumat teu makruh ilaharna eta teu dimakruhkeun ieu kulumat pain wajada lai pain wujida atuh lamun dipanggian sah-sah jama layak takdiru anu teu ngitung-ngitung rujit biasatun hukana kuluma lam yuatapat tahnteu dilirik naon ila khusus obi kana khusus watakna ieu sahun painau karana sayastuna ieu kuluma wa tuhiko eta dipiaskeun ieu kuluma bil khabaiti kana pirang-pirang perkara anu goreng di umumin istiqdari karena umumna ngitung-ngitung rujit payu perahu aturi makruhkeun naon aklu ngadahar kana ieu kulluman bandinganna kama lawa jamaah seperti yang mengumpulkan isi jamaah al-mukhatta kana leho wa syaribahu jeung minum isi jamaah kana mukhat Korea tadi makruhkeun naon dalika itu syaribahu atau api surbunga syaribahu. Walayasat jeung lain ya maka ditulis. Walayasat jeung lain naon al-karohatu makruh lina jasatiha eta karana najisna ieu dubagilah
Dubab konfasa akrob. Paina saya karena saya tuna kon saya anak eta saya tuna dubab konfasa. Alasan justru eta teu najis ieu dubab konfasa bil mauti ku sabab pae. Il amaro karena merentah saha Rasulullah sallam di ayyuk mala kana yen dilalapkeun naon az-dubabu laleur fi ta'amina kadaran ida waqa di mana-mana tumiba endrep di mana-mana tumiba ieu dubab pini to'an warubama yakunu jeung terkadang kabuktian to'am haron panas wa yakunu jeung kabuktian naon dalika itu ayyuk mala sababa mawati eta ngajikeun sabab lain ieu dubab walau tarot jeung lamun antrum naon namlatun sireum au dubabatun atawa laleur ti kiderin dina kidir pendir lam yajib tah wajib naon iraqatuha maekeun kana kidrin idil mustaqzaru karana ari hitung-hitung lujit atau hitung-hitung jele wa tari mustaqzar jirmuhu eta jirimna ye kulun minan namlah awi dubabah jirmu eta jarak jirimna ye kulun minan namlah awi dubabah idza baqiya itu idza baqiya di mana nyesa lau pikeun itu kulun naon jirmun jirim walam yanjus yang tenajis ya kulun hatta ya harumatnya ya kulun bin najasati kusabab nasi wahada jeung ari ieu amaro sallallahu ya dulu eta dukeun ieu haza ala anna tahrimau kana saestuna haramna ieu kulun amalin babah dia istiqdari eta karena dihitung-hitung rujit walidalika jeung karena itu lia istiqdar naqulu mutakurin lawaqa'a lamun tumiba naon juz'un sajud min adamiyyin si manusia mayit dan maut tumiba fikir dina kidir walau wazna danikin jeung sanajan satimbang danik sapergenep dirham harumah saharam naon alqulu sakabehna la linajasati lain karena najis na adam lain naswaya karena supaya anna adim adamnya adami layan justru etat najis ya adami dia mauti ku sabab maut walakin li anna aklahu jeung tetapna karena setuna ngadahar ka ya adami muharramun eta diharamkeun ihtiroman karena ngamuayakeun plastik daron lain karena ngitung-ngitung rujit. Wa amal hayawana tujana pun ari pirang-pirang hayawan al-ma'kulat idahar ida dubihat eta di mana dipencit ya hayawana disarti syar'i kalawan syarat-syarat pala tahilu ta eta segala naon jan azza ya sakabena pirang-pirang juzna hayawana bayarumu balik haram minatina hayawana naon adamu getik wala farfu jeung tai wa kullu ma jeung sakur-sakur perkara yusdo anu dihukuman naon binajasati ku najisna ieu mah min hatin hayawana basana wulun najasati balik kari ngarawat najis nyokot najis mutlaqan mutlaq muharramun eta diharamkeun walakin laisa jeung tatap dina teu aya fil ayani eta tetep dina pirang-pirang barang naon saeun hiji perkara muharram haramkeun najis illa min hayawanati aya dina pirang hayawan wa amma minan nabati jeung anapun ari diharamkeun tina jajadian pal musiratu ta eta pirang-pirang ngaweureun pakot pungkul du nama henteu perkara ieu jeung ngaleungitkeun ieu mal akal kana akal wala ieu jeung ngaweureun ieu mah kalban seperti kutubung fa inna najasata muskir karena najis nak muskir ngaweureun taglizun eta ngaberatkeun lizadri karena nyegah anu tina muskir likauni kana muskir fi maudhin nasi tasawufi adalah satu tempat sangkana di pikahaya
Wa mama waqa'an jeung samang satumiba naon qatratun satetes minan najasati tina najis au juz'un atawa sajuz min najasatin tina najis jamilatin anu berat tumiba timirqatin angeun au ta'amin atau nakadaran au duhin atau minyak aruma taharam naon aklu jami'ihi madahar kana sakabena mirqah ilah mirqah ta'am wala yahrumu jeung haram naon al intifa'u ngalap manfaat di kaya jami ligori aklitik dan saling adahar teu haram ngalap manfaat kana jami ligori aklitik karena saling adahar paya judu atuh menang naon al istisbau nyen damar biduni kuminyak an najis najis wa qaza tila upus supuni wa qaza jeung eta nya kitu saperti lamun kana hukum ya juzu kana musabbah istisbah wa qaza dia seperti istisbah tila usupuni ari ngadempul pirang-pirang parahu wal hayawanatu jeung pirang-pirang hayawan wa hayawana padi tari majani ul majburah majami umma eta pirang-pirang tempat kumpulan perkara ya rumu anu haram ieu emak li sifatin karana sifat dati anu terdajati anu ieu emak al qismu tsani anu kedua ma eta perkara ya rumu anu haram ieu emak li khalalin karana katataran sijati isbatinya di ilajiyat netepkeun tangan kakawasan lain kana ieu emak wapi jeung eta pina ieu qismu tsani ya tasiun jembar lega jembar naon angadru mikir kana kulo tuluy mutakri adu mali ari nyempor harta bana imma ayyakuna eta bohyan pamuknya ya adu mal di tiare maliki eta kawan pamilihna nyamilik au mingori tiari atawa kalawan pamilihna ye malik palagi tari perkara yakun anu kabuktian ieu lagi digori tiari eta kalawan pamilihna malik kal irsi eta saperti warisan waladzi ari perkara yakun anu kabuktian ieu lagi disiari eta kalawan pamilihna malik berarti waladzi imma alla yakuna eta bohyen teu kabuktian ieu lagi min malikin eta tijamun mamilik kana ieu mah adini saperti ngarawat pirang-pirang barang tambang au yakunu atawa atawa kabuktian ieu lagi min malikin eta tijamun mamilik waladzi ari perkara ukhiza au dicopot ieu lagi min malikin ti jeung milik paima ayu khaza tah eta bohyan dicopot ieu lagi kohron kalawan maksa au yu khaza atau dicopot ieu lagi darodian kalawan sendiri doan wal makhud jeung ari dicopot kohron kalawan maksa imma ayyakuna eta bohyan kabuktina makhud li sukuti ismati maliki eta karana leungitna atapi gugurna eta karena leungitna raksana jangan milik kalgona ini seperti pirang-pirang ghanimah au listing kopi ahli atau karena ngahak karena nyopot zakat umum tanina seperti zakat dan jangan dimakan sedekah kabeh wa nafaqati jeung pirang-pirang nafkah al wajib alain kamum taniin kabeh wal makhud jari pernah dicopot parodian kalawan sendiri doan imma ayu khaza eta boya dicopot ieu makhud bi wadin kalawan make tuturan ganti kalbai seperti kalmabi enak nama mabi wasodati wal ujrati kalbai malah sama kalmabi seperti perjuang wasodati jeung mas kawin wal ujrati jeung buruhan wa imma ayu khala jeung bohyan dicopot ieu makhud digori wadin tekal magatukeran kal hibati saperti hibat wal wasiati jeung wasiat atah suruh atuh hasil min hazasiati tina ieu untuyan omongan naon sifatu aqsamin genep terang-terang bagian al awal anu kaidina ma eta perkara yukhadu dicopot ieu min gueri malikin tisalian milik kana ieu mah adini saperti ngarawat pirang-pirang barang tambang wa ija ieu mawati jeung ngahirup-hirup pirang-pirang tanah mati wal istiadi jeung moro wal ititobi jeung ngalasuluh wal istiqoi jeung ngalasai minaan hari tina pirang-pirang warungan wal ihtisati jeung ngalajukut
Pahaza taryuk mayu khadu min guari malikin. Mayu khadu min guari malikin halal etala. Bisarti Allah yakuna kawaran syarat yang kabuktian naon al-makhudu perkara copot mutaswan air ditangsukeun bizi hurmatin kajama anu ngabogaan kamuayaan dina adami ti adami kabeh. Faidan pakka tada di mamari pisah ieu mina iktisas seperti Faidan pakka tadi mana di makisah atau pecat ieu haza mina iti sosoti tina pirang-pirang katang tuan malah katang ngamilik kana ieu ma'adin saha idua jam yukot kana ma'adin watab silu dalika jari ngawin ti itu mayu khaldu min guari malikin di kitab iya mawati ada tabila kitab mertelakeun nahiru terus kana mati wasan yukot wana al-makhudu etap tercepat koron kalawan maksa mimman tijama lah hurmatan upaya kemuliaan etap ngawupikeun man wa ira makhud koron al-qai'u etape wal ghanimatu jeung ghanimah wasairu amwali jeung sasana pirang-pirang harta banda wasairu amwali kufari jeung sasana pirang-pirang harta banda pirang-pirang kafir wal muharibina jeung jang merangan kabeh wa zalika tumakhud koron halalun halal li muslimina fi Islam kabeh ida akhraju di mana-mana ngaluarkeun ieu muslimin kabeh minat tina ieu al-khumusa wa qasamwa bayna mustaqiin punten. Wadalika itu ilah ghanimah seru amal. Wadalika itu ilah halalun etala lil muslimin Islam kami ida ahraju di mana ngaluarkeun ieu muslimin kami minatul ilah al khumusa kana 1/5. Maka semua jeung ngabagikeun ieu muslimin kami akan ilah bayana mustaqina anu jeung kabeh dia andikal adil. Walam yaqudwa jeung teu nyopot ieu muslimin kami akan ilah in kafirin ti kafir lau anu eta pikeun kafir hurmatun ari kamuayaan wa amanun jeung akad aman wa adun jeung perjanjian wa tafsil ladzi suruti jeung ari ngawinceun ieu pirang-pirang syarat di kitab Bistairi eta tabila kitab mertelakeun lalakon sejarah teh alakon min kitab Bistairi kita mertelakeun teh wa guna mati jeung ghanimah wa kitab bijati kita mertelakeun jizyah seperti asun kadiruna ma eta perkara yuqad dicokot ieu ma pohon kalawan maksa ma eta perkara yuqad dicokot ieu ma pohon kalawan maksa bisingkokin kalawan ngahak indam tina iman lekare maka tegana jama wajib anu wajib itu ma yuqadu alaika ieu man ayu khadu dicokot ieu ma dunari daud kalau didana man wadalika tumayu khadu qahron halalun eta halal ida tamma di mana-mana sampurna naon sababu istiqoq sabab langah wa tamma di sampurna naon wasfu mustahiki sifatna jangan allazi anu adi tewaspunya allazi anu bi eta punya lagi istiqoq arina fa mustahik waktu sore dengan cukup ia mustahik ala qadri kana ukuran al mustahaqi anu dihak wasaupahu jeung nyumponan ia mustahik kana qadri mimman pijama yang likuan memiliki ieu man al istifa kana nyumponan min qadin buktina panghulu au sultan atau raja au mustahikin atau yang maha wa tafsilu dalika jadi tungawin kitu mayu qadu qahron mayu khadu koron fi kitab tabriki sodaqati adalah kitab mertelakeun ngabagikeun pirang-pirang sedekah wa kitab waktu jeung kitab mertelakeun wakaf wa kitab bin nafaqati jeung kitab mertelakeun pirang-pirang nafaqah ijtihad karena eta tina tabriki sodaqah
Sapri kisodako tuli wakti napako an-nadru ari ningali sifat yang mustahil dipancang jeung ngakabe lil zakati kana zakat wal wakti jeung kawakasan wa nafaqati jeung nafaqah wa gwarina nya teu zakat sila ina bukti-buktina terang-terang. Faidas rupiah tadi mana-mana sumponan naon syaro ituha terang-terang syaratna zakat, wakaf, nafaqah. Kana sakabuktian naon al-mahuduk perkara cokot Allah Ta'ala. Al-ngopat ma eta perkara yukhadu cokot ieu ma aurbian kalawan sendirian. Bimuawadatin kalau makai tukeran. Wadalika dituma yukhadu tarudian. Halal eta halal. Idarunya lima diriksa naon syartu ibadah ini syarat atau tukeran dua, wasartu akhir ini jeung syaratna akan dua. Jamur akan dua, wasartu labdai jeung syaratna lapan dua. Ini maksud guring al-ijabah kana ijab wa qabula jeung qabul. Mamasar kana perkara kaambana anu marentah ibadah naon asyar usara di kuye emak. Dini jiti Nabi Sulti bukti dan jauhan perantang syarat al-mufsidat yang merusak. Udaya nu dalika jari mertelakeun itu mayukhadu tarabian di kitab liabai tetapna kita mertelakeun jual beli wasami jeung simpah wa ijarati jeung nyawakeun wal hawalati jeung hawalah ngalajarkeun. Wa domani jeung katempuan wa siradi jeung maparobati wa syirkati jeung wa mutasaqati jeung akad nyiram wa subati jeung subah ngajeng warga. Wasui jeung suluh wal khul jeung hulu wal kitab dia wal kitabati dengan mengkatamkeun wasonati jeung mas kawin wasri muawadati jeung tanah pirang-pirang tugeran al khamis laimana ma eta perkara yu kali dopat ieu ma andigon tina ido tapi minungari wadin tina tanah tugeran wa huwa jari mayu khadu andidon halal eta halal idarunya di mana dia riksa tina mayu khadu andidon naon syartul maqudi syaratna perkauni padan naon alaihi al wa syartu aqidaini wa syartu aqdi walam yuaddi jeung teu ngadatangkeun ieu maju khadu anridon walam yuaddi jeung teu ngadatangkeun ieu maju khadu anridon ila dararin kana pamadaratan dia warisin kami waris awal waris wa dzalika tu maju khadu anridon mazkurun eta dicaritakeun di kitab ribati nomor kita mertelakeun pirang-pirang hibat are wal wasiyat pirang-pirang wasiat wasodaqati pirang-pirang sedekah asal watu ilmu gadapna ma eta perkara ya sunati ieu ma bingori siarin tegalawan pamilih amirasi sarti warisan wa wajib ma ya sulu al eta halal tidak kana di mana-mana kabuktian Wadi tasabah al-malak min ba'di jihati khomsi. Mau rusuhnya ini. Mau rusuh ayat. Enak kena waris jama anu ngawaris kodik kasabak al-malak nimbak di jihati terkal ngasih digaris jarin kalmirosi jadi ma'ayah sulu ala ta'ala iza kana di mana-mana kabuktian sa'al mau rusuk jama anu ngawaris nah kena murisun jama ngawaris kodik kasabak eta sunatan ia maurus al-malak kana harta banda nimbak dia ziyati tidak tepan perang ziyat al-qaum kelima ala wajib tepan kana jalan halal summa kana tuluy kabuktian naon dalika itu mayah tulu diwirian ba'da qada idayani adalah sabila sabada mayar hutang watanti dia wasaya jeung ngaluluskeun tengah langsungkeun jeung
ngaluluskeun pirang-pirang wasiat wa ta'dil kismati jeung wa ta'dil kismati jeung ngaadilkeun bagian bayana warasati antarana pirang-pirang ahli waris. Lain adil hukum al-Qur'an. Karena eta bahasa bagi adil eta mah lain adil, waras gitu. Ya memang dalam makhluk bagi adil. Justru adil lalaki menang 2 bagian, awewe menang sabagian. Wa yaradi zakati jeung ngaluarkeun zakat, wal haji jeung ngahaji, wal kafarati jeung kafarat, in kana lamun kabuktian ieu ikhraj zakat wajiban eta wajib. Wa dzalika jartu ma yahsulu bi ghairi ikhtiarin mazkurun eta dicaritakeun di kitab wasaya yang kita mersalakeun pirang-pirang wasiat wal faraidi jeung kitab faraid. Pagi tarik majami'ul mazkurah. Majami'ul madakhilil halali. Eta pirang-pirang tempat kumpulana, pirang-pirang tempat asupna halal. Perha wal harami jeung perkaroharan. Au makna isarah kuring ila jumlatia kana asupna majami'i madakhilil halal. Liya lama sukanya usaha murid anu kana setuna kalakuan jeung tingkah in kana eta lamun kabuktian naon tok matu kana murid mutafarriqatan anu pisah-pisah lamun jiatin lain tina jiatmu air tangtukeun palayas tagni tahte ngalap sumi murid tadi sabutuh ansnya mihadi murid tina nganyaokeun ieu pirang-pirang perkara. Fakul luma tarik sakur perkara yang kulun ngadari yang murid hukana emak min jiatin tina jiat min adi jiati tina soalin ayat pirang-pirang jiat tina saban ayat pirang-pirang jiat yang bagi eta penting naon ayat tapya yang mentap fatwa yang murid fi dina ieu maya kuluhu mentap fatwa ala yang mikali ilmu wala yaqdamu alaihi dia jali wala yaqdamu jeung ulah maju ulah ngalakonan layak damu jeung ulah maju ieu murid alai kana ieu maya kuluhu dia cali kalawan bodoh painau kana satuna kalakuan jeung tingkah kama yuqalu seperti yang diucapkeun li alimi ka alim naon 5 holafta apa 5 holafta 5 karangan holafta nyelayaan anjeun ieu maka kana ilmu anjeun yuqalu eta diucapkeun li alimi ka cari bodoh naon 5 lazam tak apa 5 lazam tak 5 kadang naon lazam tak ngamayangkeun anjeun dahlaka kana bodoh anjeun walam tata alam jeung teu ngaji anjeun ba'daan kila dina sabada yang diucapkeun laka ka anjeun naon talabuh yami faridatun adalah yang faridatun eta dipardukeun ala kulli muslimin ka sakur jam Islam. Erojatu hali ariata meratakeun pirang-pirang darajatna perkara halal wal harami jeung perharam. Yalam kudu nyaupkeun anjeun anna harama kana saestuna perkara haram kullahu sakali haram hobiyatun eta goreng. Lakin ba'du tetap bin ari safari haram akbatu eta goreng mimba bin tibat tazadeh. Wal halalu kulluhu thayyibun wal halalu jadi perkara kullu halal thayyibun eta alus walakin ba'du jeung tetap dina arif sapen halal atyabu eta leuwih alus mimba bin tibatan samedei wa asma jeung leuwih bersih mimba bin tibatan samedei. Wa kama anna tabiba jeung seperti saya tuna dokter yang hukum eta ngahukuman ieu tabib ala kulli huluwin kana sakur-sakur perkara anis hukuman bil hararati ku panas walakin ya kulo jeung kapena ngucap ieu tabib ba'dua ari sapalina ieu kulli hulu harun eta panas darajat ya ulah anu tetep dina derajat anu kaidi kasukari seperti gula. Wabaduan jadi sapalina kulli hulu
harun anu panas pisan nyati anu tepi derajat anu ka dua kalpanizi seperti peueut godogan gula peueut wa dua jari sapalina ieu kulluhulu harun anu panas bisalisati anu tepi bayang katilu kadamsi seperti cinta jadi gula di payurkeun wa dua jari sapalina kulluhulu harun anu panas birobiati anu tepi derajat anu kaopat kal asali seperti madu. Kadzalika al-haramu ba'du khabithun fid darajati ula. Kadzalika nya kitu saperti kulli hulu. Al-haramu ari perkara haram ba'du eta ari sabana haram khabithun eta anu goreng fid darajati ula anu derajat kahiji. Wa ba'du nya sabana haram Istaniati ada dapat tina derajat anu kadua, awi salisati atau derajat anu katilu, awi robiati atau derajat anu kaopat. Nah, ibu-ibu ieu mah marawak kitab. Marawak sana. Kersis bahasa. Di sana nyana setia wungkua. Wa kadza al halalu tatafawatu darajatu sifatihi wa tayyidihi wa kadza jeung nya kitu saperti haram al halalu ari perkara halal tatafawatu eta beda-beda naon darajatu sifati pirang-pirang darajat pirang-pirang sifat na halal wa tayyidihi jeung alus na halal palnas tadi kada yang tadi panas tadi atau turut-turut kurang serea di ahli tibi ke ahlinya mu dokter bil istilahi dinanyian istilah kayaknya istilah kayaknya ittifaku qaumin ala amrin bainahum sepakat na kaum kana hiji perkara di antara kaum macam aya istilah nahwiyin aya istilah fuqaha bil istilah dengan istilah. Nah, ala arba'i darajatin tepan kana opat pirang-pirang derajat. Takriban kalawan kira-kira. Atau turut urang saya ka ahli. Yang dokter dinanyian istilah netepan kana opat derajat. Takriban kalawan kira-kira perakiraan. Wain kana jeung sanajan kabuktian naon at-tahqiqu nganyatakeun la yujibu setengah mistikeun ieu tahqiq hadzal hasra kana ieu ringkesan. Itu sanajan nganyatakeun mah setengah mistikeun kana ieu ringkesan nya 4 derajat terkadang aya leuwih 5 derajat 6 derajat. Ya tatarruku karena anyar datang ila kulli darajatin kana saban-saban derajat minaj darajati tina sapana derajat ayat dondai naon tafawutun beda-beda layan hasilu anu dari makaringkas tafawut. Fa inna minas sukari karena saestuna eta tina sapalina gula ma aya perkara gula wa anerjema ma aya perkara wa anerjema asadu eta lebih banget naon haroratan panasna min sukarin akhara tibatan gula nu sajen. Wa qaza goyeruhu wakaza jeung etanya itu seperti asukar ulah sukarin akhar wakaza jeung seperti asukar gueru ari salianti sukar pa lidalika karena itu ya tatarruhu ila kulli darajat min darajat naqulu mutafrin al-warok ari abdi ani haromi tina perkara ala arba'i darajatin eta tepan kana 4 pirang-pirang derajat arba'i darajatin waroknya uduli kaiji apikna pirang-pirang jam adil wawa jari waroknya udul
allazi eta perkara allazi eta perkara yajibun wajib maksudna wajib dan mesti naon apis ku pasek diktiami ku sabab ngalakonan kali lazi watas kutu jeung gugur teleungit naon al adalatu sifat keadilan di ku sabab ye iktihami waya butuh jeung tetep naon isma isyani ngaran maksiat wa ta'arrudu jeung ngasong linari kana neraka mada paraka bisa babi ku sabab iktihami wa huwa jadi waro mudul al waro at eta apik kan kulli ma tina sakur perkara tuharrimu anu ngaharamkeun kana ieu naon fatawil fuqaha'i pirang-pirang fatwana pirang-pirang ulama fikih asaniatu ari darajat anu kadua waru'us sholihin eta fitna jamu saleh kabeh wa huwa jadi waru'us sholihin al imtina'u eta narima kacegah amma tina perkara yata toroku anu anyar datang ilahi kana ieu naon ihtimalu tahrimi pantes ngaharamkeun walakin ya mukti tetap tidak ada fatwa yurohisu eta ngamurahkeun ieu mukti fit tanawuli dina ngarawat nyokot dina anu karana ngadengkeun ala dhahiri kana parang dhahir pawatah are ieu ma yatatarraku min mawaqi subhati eta tina sapeuna pirang-pirang tempat tumiba na subhat ala jumlati nasta panjumlahana panusami atu kudu ngaranan kuring ataharruja kana taharruja ataharruja kana ngarasa dosa lamun taharruz nyariksa ataharuja kana ngarasa dosa andalika tenitu ma ya tatarruku ilai intimatarin ngaranan waru as-salihina kana apikna jeung soleh kabeh wa huwa jadi waru as-salihin fi darajati ada derajat asaniyat kadua asali satu ada derajat anu katilu ma eta perkara la tuharimu an pengaramkeun kana ieu ma naon al-fatwa wala subhata jeung teh saliru tapi lain halana ieu ma walakin yuhopu jeung tetapi dipikasian minu tina ma naon ada ngadatangkeun ieu ma ila muharramin kana paruharamkeun wa huwa sareng ai ieu ma la tuharimu tarkuma eta ninggalkeun perkara laba sanu teh madarat tapi ku ieu ma mukhopatan karena mikasieun mimma tina perkara bihi anu etepna ieu ma basun ari madara wa hadza jari tarku malabasa waru mutakina eta apikna jana takwa kabeh wala parantos nadau kana salam layam lugu moal tepi saha al abdu ami Allah darajat mutakina kana derajatna ieu takwa kabeh hatta yatda sehingga ninggalkeun abdu ma kana perkara la ba'sa mudaya madarat tasdidina ieu ma mukhopatan karena mukhopatama karena mikasieun perkara di anu etap ku ieu ma baksun ari madarat arabiatu derajat anu kaopat ma eta perkara la ba'sa anu daya madarat tapi ku ieu ma aslan sama sakali wala yuhoppu jeung verifikasian minutina emak naon ayu adia yang ngadatangkeun ieu emak ilama kana perkara di anu cepna ieu emak baksun ari madarat walakin nahu jeung tatapina ieu emak malaba sabihi yutanawalu eta dirawat disokot ieu emak ligorillahi karena salian ti Allah wa ala goeri niati taqawi jeung netepan kana salianti niat ngalap kekuatan di ku ieu mah ala ibadah lillahi kana ibadah ka Allah.
Aw tatafarraqu atawa anyar datang ila asbabi kana pirang-pirang sababna ieu ma al mustahilati anu gampangkeun laukana mah. Naon kawiyatun sifat kamakruhan aw maksiatun atawa maksiat. Wal imtina'u jeung ari narima katenggah minhu tina ieu malaba sa di aslan malaba sa di aslan warung usib dikina eta aplikna jam banget bener kabeh. Pahali darojatul hali jumlatan. Pahali tari darojatul mazkurah. Darojatul hali eta pirang-pirang darajatna perkara halal. Jumlatan kalawan sejumlahna. Kalawan jumlah ila anu pasilah napti kayen ngawin ti kuring hak kana ieu darajatul halal. Awin zikna bil amsilati ku pirang-pirang contoh wasawahidi jeung pirang-pirang saksi atau anu nyaksian. Wa amal haramu ja'ana pun ari perkara haram allazi anu zakarna geus nyaritakeun guru kalazi ti darajati ula anu teu darajat nu kahiji wa wa ari ieu wa amal haramu alladzi zakarnahu fi darajati ula anapun ari perkara haram nu geus dicaritakeun guru nya janji wa huwa jadi haram alladzi zakarna alladzi eta perkara yustaraku disyaratkeun naon atawar ugawe aptik anu tidak lagi pil adalati sifat keadilan wa itrahu simati pisti jeung miten siri pasek jeung miten siri pasek khobar tina wa amma haram bahwa tetari haram ayat dondei ala darajatin eta tepan kana pirang-pirang darajat fil khubsi dina gorengna fal ma'khudhu bi aqdin fasidin kal mu'atati masabati malaya yusufi mu'atah haraman fal ma'khudhu taharif perkawin cokot bi aqdin ku akan pas aruksa kal mu'atati seperti mu'atah jadi be mu'atah masabamana lima dina perkara raya juzu anu teu meunang tina ieu emas naon al mu'atatu be mu'atah haramun eta haram walakin la esa jeung tetap henteu ieu mah khudz bi aqdin sahih di darajat ieu mangsubi eta tetep dina darajatna perkara anu digasam ala sabil qori tetepan kana perjalanan maksa bali mangsubu balik ka ari perkara anu digasam aw lalu eta leuwih berat ilti karena eta maksud tarku tarik syar'i ari ninggalkeun perjalanan syara bil ittisab dina ngasam kadua wa iza ulumari jeung milaraan anjam sejen walaya jeung teu aya teu mu'atati eta nu amatoh naon iza un milaraan wa inna ma fi jeung pastina eta tetep wa inna ma fi jeung pastina era teu mu'atoh arinya mu'atoh tarku tori kitaburi ari ninggalkeun perjalanan gawe ibadah pokok wungkul tuma tarku tori kitaburi tuluy ari ninggalkeun perjalanan gawe ibadah ninggalkeun abi mu'atoh tik mu'atoh ahwanu eta leuwih enteng mintar kitibatan ninggalkeun tori kitabun ninggalkeun riba riba Wazat tafawutu jeung ari ieu beda-beda yudroku eta dipanggian ihazat tafawut ditasdid syar'i ku ngaberatkeun syarat atrapi ngabangetkeun ku ngaberatkeun syarat wa wa'idi jeung ngancamna syarat wa ta'kidi jeung muatana syarat tiba bil manahi dina saparina pirang-pirang perkara sedah alaman tepan kana perkara saya tiba kada tah ieu mati kitab taubatina kita mertalakeun tobat inda dikriya parti dina naika nyaritakeun bedana baina kabirati antara dosa gede wa sagirati jeung dosa leutik bali ma'khudhu balik ka ari perkara dicokot gulman kalawan zalim dicokot min fakirin tija manu fakir awas salih atawa tija manu salih aw min yatimin atawa ti budak yatim akbatu eta leuwih goreng wa aldomu jeung leuwih pohara
Minama kuzi tibatan perkan sokot min kawiyin tija menukuat au goniyin atawa tija menusudi au pasikin atawa tija menusante. Li anak darajat ya idai karena saya sunat berang-berang darajat negaraan. Salipu eta beda-beda ya darajat ida. Bisilapi darajat ya mu'azza. Ku beda-beda pirang-pirang darajatna jauh di pilaraan. Fahadhi ta'ari darajat ya iza dako iku pirang etap pirang-pirang perkan lembut kita pasini koba isi anu tetap dina pirang-pirang rintikan pirang-pirang pergoreng layan bayi sepantas naon ayan mula yan po iya abdu anu tina dako ik palaulah silapu darajati ngusoti alam henteu hari beda-beda, nah pirang-pirang darajat, nah pirang-pirang maksiat, tamawajud, lamah talapat saya kira beda-beda, nawan daroka kunari pirang-pirang tingkatan neraka. Waiza roka jeung di mana-mana nyaho anjeun masaroti taulizi kana pirang-pirang anu ngahudangkeun kana ngaberatkeun. Pala hajata saya butuh eta tetep ila hasri kana ngaringkes tauliz fi salasi darajatin dina tilu pirang-pirang darajat au arba'atin atau 4 darajat. Fa inna zalika kana taglib jarin berjalan majrot tahakumi ina tempat bergawe hukum. Wa tasahi jeung enak-enakan. Oh ya tahakum tolabu hasrin eta nyupri ringkesan batasan bima dina perkara la hasiro anu teu ngaringkes eta kana emas. Waya dulu kajian rukun kanjen alah silap darajat harami karena beda-beda pirang-pirang darajat nak perkara haram siloku besi di gorengna naon mak perkara saya tin bakal datang ieu mah kita rudi mahdurati dina palawana pirang-pirang perkara dikarempan wa tarjih ba'diya mengunggulkeun sapane mahdurat ala ba'din deui hatta idan toro sehingga di mana-mana banget butuh ieu tiga kila akli mayatatin kana ngadahar bugang au akli to'amnya gueri atawa ngadahar kada haram sejen au akli sedia harami atawa ngadahar boboroan kana haram paina tasaytuna kuring nuqaddim etan anggrakeun kuring ba'do haza kana sapalihna ieu akli mayata akli to'amnya gueri akli mayata akli to'amnya gueri ba'do hadza kana sabaya akli mayatailah ala bahdin kasadai amsilatud darajati ari eta martalakeun pirang-pirang contohna pirang-pirang darajat al armi 4 fil warohi dina aktif wa syawahidiha jeung pirang-pirang anu nyaksian kana ieu darajat nyaksian tenali Amman darajatu ula anak pun aling kaiji waya dari darajatu ula warukmu uduli eta apikna pirang-pirang jang adia pakuluma khobar amma darajatu pakuluma eta disabur-sabur perkara istado anu ngamistikeun kana papkeun naon fatwa tahrimau kana haramna emak lima tina sapalina perkara ya ada puluh anu kaasup ieu emak fil madakhil dina pirang-pirang tempat asup asit tapi anu genep alati anu zakarna geus nyaritakeun kuring kana yelati min madakhil harami dina pirang-pirang tempat asupna pengarang lipat disartin karena seayan hiji syarat mina suruti tina sapeuna pirang-pirang syarat bahwa tah eta kullu ma al haramu eta pertengaran al mutlaqun mutlaq allazi anu yunsabu inisbatkeun saha muqtahimuhu jama ngalakonan kana ye lazi haramu mutlaq dinisbatkeun ila fisik kana pasek wal maksiat jeung maksiat wa huwa allazi nuriduhu bil haramil mutlaqi wa huwa sareng ari kullu ma allazi eta perkara nuridu anu ngamaksud kuring kana lazi bil haramil mutlaqi ku perharam al mutlaq mutlaq walayah taju jeung teu kabut ya haramil mutlaq
ila amkilatin kana pirang-pirang contoh wasyawahida jeung pirang penyaksian. Wa amad darajatus saniyatu jeung anapun derajat anu kadua pa amkilatu tah eta ari pirang-pirang contoh darajatus saniyah kullu subhatin eta sakur-sakur subhat la nujibu anu teu ngamistikeun urang teh. Nah, teu ngawajibkeun urang teh ijtina ba kana ngajauhan kana ieu subhat. Walakin yustabu yang tetap disunatkeun naon ijtina buang ngajauhan kana ieu subhat. Kama seperti perkara saya tinu bakal datang ieu mak di babis subhati naban bertelakeun pirang-pirang subhat. Minas subuhati karena eta tina pirang-pirang subhat. Karena eta tina pirang-pirang subhat mak ari perkara subhat. Yajibu anu wajib naon ijtina buang ngajauhan kana ieu mak. Patua tahaku bil harami. Naon ma perkara yajib wajib naon izin kana ieu ma patua tahaku atau dikiaskeun ieu ma dipilukeun dikiaskeun ieu ma bil harami kana perharam. Paminha jeung eta tina subhat ma ari perkara subhat ma yukrau ari makruhkeun naon ijtina buat ngajauhan kana ieu ma. Pal warau tahari apik anha dina ieu mah warau muwaswasina eta apikna jang diwaswaskeun kabeh kamar seperti jam tani anu maka tegah ieu man mina istiadi tina moro haupan karena sieun min ayakuna tina yen kabuktian naon aswaidu boboroan qad aplata eta itu lepas ieu soed min instan hiji manusia aku dau anu nyokot atawa newak anu nyokot ieu insanu kana soed wa malakau jeung ngamilik ieu insanu kana soed wa hadza jeung ari jam tani waswasun eta waswas wa mina jeung eta tina subuhat ma ari perkara yusabu anu sunatkeun naon ijtina buah ngajauhan kana ieu mah wala yajibu jeung teu wajib ieu ijtina buah wa huwa jeung ari ma yustahabbu ijtina buah allazi eta perkara yunazzalu au ditempatkeun alaikana lazi naon qauluhu dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam da lapadda da kudu ningalkeun anjeun mak kana perkara jari buka nu ngamangmangkeun ieu mak ka kanjeun ilama kana perkara tinah kana perkara la yari buka nu teu ngamangmangkeun ieu mak ka kanjeun wa nahmiluhu ala nahi tanjin wa nahmilu jeung mantoskeun urang teh kana qaul sallallahu nya kada mayari buka teh kana hadis mah wa nahmilu jeung mantoskeun urang teh kana itu qaul sallallahu ala nahi tanjin kana nahi tanzi wa kadzalika jeung eta nya terus saperti qauluhu sallallahu da mayari buka qauluhu ada dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kulapan kudu ngadahar anjeun mas kana perkara asmaeta anu ngagantangkeun kaluar roh anjeun kana ieu mah katanya mak kana perkara asmaeta anu ngagantangkeun kaluar roh anjeun kana ieu mah wada jeung kudu ninggalkeun anjeun mak kana perkara an maeta anu tuan anjeun kana ieu mah wal inma'u jari inma an maeta jari inma aya jroa eta yana tuan itu jama aswaida kana boboroan aya jroa eta yana tuan ieu si jama aswaida kana boboroan payagibu tuluy leungit ieu soed jadi nyelas leungit ieu soed anu ti si jama da ieu mah teu diangkatkeun kana aya jroha anu ieu mah diangkatkeun kana aya jroha aya jroha eta yana tuan itu jama asweda kana boboroan payagibu tuluy leungit ieu soed anu ti si jama tumma yudrikahu aya jroha tuluy mamihan ieu si jama kana soed tumma yudrikahu tuluy mamihan ieu jama kana soed mayitanu bareng pae ieu kami luka dari pantas naon anna soed mata eta pae ieu soed bisa kotin ku sabab berang ya labuh mah sabab berang au bisa babin akhro atau ku sabab anu senden waladhi jari perkara kau nah taru anu milih urang kana lazim sama seperti perkara saya tinu bapa datang ieu mah anna haza eta soed lain saya sendiri soed diharomin haram
walakin tarkunya tapi ningalkeun kana soed min wara'i sholihina eta tina apikna jana soleh kami. Wa qalu jeung dawuhan Kanjeng Nabi dak mayari buka lapada mayari buka amru tanzil eta amar tanzil. Itu waroda karena datang tibak dari riwayat dina sapana pirang-pirang riwayat naon kul lapad kul. Kul kudu ngadahar anjeun minhu tina soed. Wa inagoba jeung sanajan gaib ieu soed an kati anjeun. Malam tadi disarani temangyan anjeun tina soed. Asaron kana tapak guero sahmika salianti jam paring anjeun atau panas anjeun. Walidalika jeung karena itu amru tanzihin. Olang ada ngasalam di Adi bin Hatimin ka Adi bin Hatim fil qalbi dina masalah anjing al muallam yang dibelajar di hurufnya. Wa in akala apa wa in akala. Ada Kanjeng Nabi ka Adi bin Hatim dina masalah anjing yang belajar. Enak apa akala. Wa in akala jelamun ngadahar ikal dia muallam. Pala takul taulah ngadahar anjeun. Ulah ngadahar naon? Soen. Paine karena kami akhoku etami kasieun kami ayakuna kana yen kabuktian soed. Akhoku etami kasieun kami ayakuna kana yen ayakuna punten ayakuna kana kabuktian kal dia mu'alam inna ma amsaka eta pasti neker ye kal dia mu'alam ala nafsi karena awakna ye kal dia mu'alam. Akar bobowaan tadi dikenal dengan ala sabilitan di netepan karena pertanyaan sih bersihkan ya dia khaufi karena sieun il qala karena nadau Kanjeng Nabi li abi sa'labata abi sa'labah al khotibah saqasani kul lapan kul kudu ngadar anjeun minut tina soede faqala tuluy ngadau abi sa'labah lain akala jeung sanajan ngadahar ieu kalbi mu'alam minut tina soede faqala tuluy ngadau Kanjeng Nabi wain akala jeung sanajan ngadahar ieu kalbi mu'alam. Wa zalika jeung ari itu wa in akala deukeut wa in akala li anna halata abi sa'labata eta karena saya telah tingkahna abi sa'labah wa ya abi sa'labah kasalahna fakirun eta janu fakir muktasibun anu kasan la tahamilu eta teu narima pantes hala sabi salam bahadzal warona kana ieu api wa halu adiin jari tingkahna adi kana eta kabuktian halu adi ya tamilu eta narima pantes halu adi bukan hadzal warona Yuka dicaritakeun an Ibnu Sirin naon anna Ibnu Sirin taroka eta ninggalkeun Ibnu Sirin disarikin pikeun babaturan lahu bogana Ibnu Sirin nengakeun arba'ata alaf dirhamin kana 400.000 dirham. Pianau karena setuna kalakuan jeung tingkah haka eta ngarepen ikodi dina hatana Ibnu Sirin naon saeun hiji perkara. Mati yang ulama serta ittifaqna pirang-pirang ulama ala anu kana setuna kalakuan jeung tingkah la ba'sa eta saya mazarat eta di kuise. Paham pirat ngajin darajat ta ari pirang-pirang contohna ieu darajat nazkuruha eta bakal nyaritakeun kuringa kana ieu amsilah pita arudi dina martelakeun li darajat subhan kana pirang-pirang darajat subhan. Pakulu ma atung ari sakur-sakur perkara huwa anu ieu ma subhatun eta subhat la yajibu anu teu wajib naon hiji tinabu ngajauhan kana ieu ma bahwa eta ari ieu ma bahwa eta ieu ma misalu hadis darajat eta contoh ni darajat amma darajatus saniyatu kali satu anak katilu wahya jeung ari darajatus salisah warung mutakina eta apikanya takwa kabeh Umar amma darajatu saya sadu eta nyaksian lah kana ieu darajatus salisah naon kaulu dawuhan tengah salam la yablugu mu'attabi sal abdullah haqiqata darajat mutakina ayam lugu muatapi kami Allah darajat mutakina kana darajat takwa kabeh hatta yada asenya hingga yang asenya abdu mak kana perkara labak sanu kaya madarat ayat itu ye mah mukhopatama karena nikasieun perkara di anasatna ye mah baksun ari madarat wa qala jeung dawu sang Umaru lanhu kunna bukti urang saraya nada eta ninggalkeun urang saraya ti hatta
sarihal kana salapan pirang-pirang per 10 per karang. Jadi salapan per 10. Salapan per 10. Is'ata'a sarihal kana salapan pirang-pirang per 10 per malam. Mukhofata an-naqwa karena mikasieun yen tumiba urang sareha fil harami dina perharam. Oh. Jadi nu anu teu ditinggalkeun mah eta we 1/10. Anu salapan per 10 mah ditinggalkeun. Wafilah jeung diucapkeun naon inna hadza lapan inna hadza. Inna hadza sayatuna kunna nada ani jabatin eta Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa qala jeung ada Abu Darda. Inna min tamamit taqwa. Sayatuna eta tina sapalina kasampurnan takwa. Isim inna ayat taqiyah yen ngariksa saha abdallah fi misqali daratin dina satimbang sirem detik hatta yatruka ingin ninggalkeun abdu ba'doma kana sapalihna perkara yaro anu nekadikeun ieu abdu annau kana nama halun eta halang khosyata ayakuna karena mikasieun yen kabuktian ieu mah haroman eta perkara haram hatta yakuna dan kabuktian ieu mah hijaban eta jadi halang-halang bayana anu tak andra abdu wa bayaran nari jeung neraka. Walihada kana li ba'dihim mi'atu dirhamin ala insan. Walihada jeung karana ieu inna min tamami taqwa ayat taqiyah. Inna min tamamit taqwa ayat taqiyah kana kabuktian li ba'dihim eta tetep pikeun sabanang ulama naon mi'atu dirham yen 100 dirham ala insanin anu mesti ka manusia. Kumaha? Jadi ba'dihim teh boga hak ti hutang anu jadi kabeg berat ka insan 100 dirham. Pahamalah tulimawa ieu insan kana mi'atu dirham ilai ka ba'dihim fa akhadha tulinya qad ieu ba'dihim isatan kana salapan watis ina jeung 80 patawarroan jeung gawe apik ieu ba'dihim anis tipa il kuli tina nyumponan kana sakabehna sifat nazjarati karena mikasieun tambah. Wakana jeung kabuktian sabadum sapana ulama yataharrazu eta ngariksa ba'dhum pakullu ma tari sapur-sapur perkara yastaufi anu nyumponan ieu ba'dhum kana ieu ma ya kudu eta nyopot ieu ba'dhum kana ieu ma binukson habatin kalawan murangan sasiki wa ma jeung ari perkara yu'ti anu mere ieu ba'dhum kana ieu ma yufi eta nyumponan ieu ba'dhum kana ieu ma biziarati habatin kalawan nama asiki liyakuna supaya kabuktian naon dalika itu nuqson habbah ajizan eta ngajadikeun halang-halang minan nari tina neraka wa minhal darajati jeung eta tina sapalina ieu darajat wa minhal darajati jeung darajat al istirazu ari ngariksa amma tina perkara ya tasamau anu ngamurahkeun bikana ieu ma sana sejaman-jaman fa inna zalika karatuma ya tasamau alun eta halal fil fatwa tina fatwa walakin yukhopu jeung tetapi dipikasieun min fatwi babi tina muka keun pintuna ieu ma naon ayyan jarro nari makatari naon ayyan jarro ieu nari makatari ieu ma ila goreka ana salian ti emah. Walakin yukhofu min fatibadi ayyan jaro ila guerihi. Naon ayyan jaro. Atas kena yang cara
wa ta'lifa jeung condong naon an nafsu al istirsala kana ngumbar wa tafruka jeung ninggalkeun ieu nafsu al waroha kana apik. Pamin dalika tah eta tina itu ayyan jarro ma ari perkara ruwiya aliwatkeun ieu ma an Ali bin Ma'badin katam piti Ali bin Ma'bad marwiyana annausna Ali orang Ali kuntu bukti kuring sakinan eta anu cicing di baetin dina hiji imah di kiroin kalawan nyawa kalawan menang nyawa di kiroin kalawan menang nyawa pak katab tu tuluy nulis kuring kitaban kana surat waron tu jeung maksud kuring an akhuda kana nyokot kuring min turabil haqiti tina taneuh pagar li utar ribahu karayananahan kuring hukana kitab wa ujar tipahu utar ribahu jeung ngaringkeun kuring hukana kitab paku tumakul tu kuring utar kuring to atari nyokotan dan alha itu sumapun utak kuring alha itu ari pagar lain sa eta lain yait ni eta boga kuring pakola tu utak lika kuring naon nafsu kuring wa ma jari naon kodu turobin eta ukuran kan wa ma jari naon kodu turobin eta ukuran tanah minha itin tina pagar cek nafsu naon atulah dia lagi ukuran tanah tina pagar tak pakotu tuluy nyokot kuring minat turabi tina tanah hajati kana pangabutuh kuring palama numtu tasana sare kuring paida ya numtu ana ari kuring bisa sin eta ningali kiamat ngimpi kiamat ana ari kuring bisa sin eta ningali kaidama wakipin anu cicing yakulu kana ngucap ieu sakin ari kuring eta ningali ka jamaah yakin yakulu ngucap ieu sakin ya Ali bin Ma'badin Ali bin Ma'bad saya lamu bakal nyaho godan isukan sah alladzi jama yakulu ngucap ieu lagi wa ma qadru turabi lapan wa ma qadru turabin wa ma jirnawan qadru turabin eta saukuran kana mina itin tina pagar wala alla makna dalika jeung buah-buah maknana itu saya lamu godan anau eta setuna lazi yakwa yaro eta bakal ningali ieu lazi yakwa kae mak kumaha yuhatu diturunkeun ieu lazi min manzilati tina martabatna lazi tina martabat lagi. Lain nali takwa karena sesuatu eta pikeun takwa darajatan aya darajat saputu anu porot ieu darajat dipawati darajat para yang mutakina ku porot petinya ku porotna atikna jeung takwa kabeh. Walaisa jeung lain naon al-muradu anu dimaksud bihi ku ieu saya lamu godan aya saiko eta yen ngahap ieu lagi yakul ukubatan kana siksaan ala fi'lihi karana pagawean ilaziyak wa min zalika ma ruwiya anna Umar wa min zalika jeung eta dina itu istiroj tadi wa min hadzi darajati al-istiraj ma ari perkara ruwaya ieu mah marwiyana anna Umar sayyidina Umar anu
Wasalau eta tepi ka Umar. Naon miskun minyak asori. Mina Bahrain di negara Bahrain. Pakola tuluy ngucap Umar. Wadid tu resep kuring. Lau anna mro'atan lamun saestuna awewe. Wazanat eta nimbang ya imro'ah. Hatta ukasi mau saya ngabangikeun kuring hukana misku dayana muslimina anu Islam kabeh faqala tuluy ngucap sa imro'atu istrina Umar atikatu tegasna atikah ana ujayidu alwazna ana ari kuring ujayidu eta bakal ngaruskeun kuring alwazna kana nimbang keun kuabi bae timbang pasakata tuluy repe Umar an hati imro'ah tengah jawab. Tuma ada tuluy ngabalikan ieu Umar al-qaula kana ucapan wadid itu lau anna mro'atan wazana. Pa ada tuluy ngabalikan ieu imro'ah al-jawaba kana jawaban. Pakola tuluy ngadawuh Umar. La ahbabtu antaudoihi bikapatin summa takulina biha asara gubbari patam sahina biha unukoki pawasibu bidali kapadlan ala muslimin lah bantu temikaresep kuring antaudoihi kana yenen den anjen kana misku bikapatin dina tampah summa takulina tuluy migawe anjeun sanes ngucap tuluy migawe anjeun tiana ye kapah asara gumbari kana tapakna peladuk teh kekebul kana tapakna kekebul patam sahina tuluy ngusap anjeun ya ye kapah unukoki kana punduk anjeun pausibu atu menangkeun kuring bizalika kusabab itu. Pausibu atu menangkeun kuring bizalika kusabab itu. Takulina padlan kana kaunggulan alal muslimin ngelehkeun jamaah Islam kabeh. Wakana jeung kabuktian kalakuan jeung tingkah yuzanu eta ditimbang bayana yadae Umar bin Abdul Aziz antarana hareupeun Umar bin Abdul Aziz naon miskun minyak kastori liya muslimina bogana jeung Islam kabeh pa di anfi tajadingan gitu nyokot ku irungna ngangse Pakoda tuluy nyokot ya Umar dianti ku irungna Umar yang seueur. Hatta la tusibahu dengan tekena ka Umar naon arroya tu ambil. Pakola dengan daun Umar bin Aziz. Wahal yun tapa'u. Hanapki harituna aya illah. Wahal yun tapa'u jeung henteu di alap manfaat minhu tina misku. Naon illa beri angin ambeuna ya misku. Ngadawuhna kitu lammas taba ada. Sanangsa ngitung-ngitung jauh ieu Umar dalika kaitu afaza di antihi minhu tina misku. Dalika ternyata akhdu teh lammas taba ada ngitung-ngitung jauh ieu Umar dalika kana itu afaza minhu tina misku. Wa khadha jayna fatal hasanu lanu tamrotan kana hiji korma min tamaris sodaqati tina korma sodaqoh zakat wa kana jeung kabuktian Hasan sogiron letik pakola tuluy ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu kah kudu ngalungkeun anjeun kudu ngalungkeun anjeun ai afi tegasna kudu ngalungkeun anjeun kana tamroh wa min dalika jeung eta ihtiraz ma'ari perkara rawa anu ngariwayatkeun sahabat dum sabana ulama marwana
Anau sayatuna ba'dhum kana eta kabuktian ieu ba'dhum inda mu'tabirin adalah dekeun jama anu sakarat. Sakarat. Eta dekeun yang sakarat. Pamata kuli maut ieu mu'tabir. Layalan sipeting. Jadi ba'dhum teh aya dekeun sakarat kuli maut. Pakola kuli ngucap ba'dhum Atiu kudu mareuman aranjeun kabeh asiroja kana damar. Pakon hadasa saya sur anyar datang. Liya warosati pikeun pirang-pirang ahli waris. Naon hakun hak fiduh ning daminya. Warawa jeung ngariwayatkeun saha Sulaimanu at-Taymiyu bangsa Taymi anu aya mata katampi ti nu aya mah al-aporoti anu tukang sesengitan. Qolat ucap nu aya mah kana kabuktian sa Umaru lanhu ya depak eta mere ieu Umar ilam roati ka alana Umar tiban kana sesengitan mimpi dia muslimina tina sesengitan jasam kabeh. Li tabi'ang supaya ngajua ya imro'ah. Kana tiban. Pabaat ni kuli ngajua ya imro'ah. Ni kakurin tiban kana sesengitan. Pajahalat kuli tumandang ya imro'ah. Tukawimu eta ngarga-rga. Ngahargakeun. Tukawimu eta ngarga-rga ya imro'ah. Watazidu jeung nambahan ya imro'ah. Watan khusus jeung ngurangan ieu imro'ah. Watu kasir jeung meulahkeun ieu imro'ah. Meulahkeun eta tina minakasari. Biasnanya supirang-pirang huntuna imro'ah. Patahallaqo tuluy muntang atawa nyantel. Patahallaqo tuluy nyantel biusbuha pan ari minyak kastori masih sudah satu meter yang ngabarannya dua jadinya tidak buntut sidang teh jadi gajah itu dibelah ke peso patahlah kok tuli muntang di usbunya karena curugna imro'ah naon syai'un hiji perkara minhu tina tiban pakolat bihi hakaza di usbu'ihi pakolat tuluy migawe pakolat tuluy migawe ieu imro'ah bihi kana ieu tiban hakaza ieu ta'allaqo migawena diusbiha ku curugna ieu imro'ah tumamasa tuluy ngusap imro'ah di uyese khimaroha kana tiungna ieu imro'ah jadi ayat minyak kastori diusapkeun kana tiung pada kola tuli asup saha Umaru lanhu pakola tuli ngucap Umar maeta naon hazi ro'yatu ari ambe eta ambe naon teh pabaratu tuli ngabejakeun imro'ahu ka Umar pakon ngucap Umar tibal muslimina takhudinahu tibal muslimina nah kana sesengitan Islam kabeh takhudina nyopot anjeun hukana tibal muslimin pantazaha tuluy mudar ieu Umar al-khimaro kana tiung min ro'siha tina sirang imro'ah wa qad nyopot ieu Umar juratan kana sadentong minama itina cai wa nyopot Umar ajuratan kana sadentong minama itina cai Pajalah tuli tumandang ieu Umar ya subuh eta nyicikeun cai ieu Umar al-khimari kana tiung tumayud liku tuli ngosok-ngosok ieu Umar kana khimar ittirobinakan tumma yasumuhu tuli ngangse ieu Umar kana khimar tumma yasubu tuli nyicikeun ieu Umar al-ma'a kana cai tumayud liku tuli ngosok-ngosok ieu Umar kana khimar itu robinatan
wayasumuh jengang Sayyid Umar bukana khimar hatta lam yabqa sehingga ternyata lauk pikeun khimar naon rihun ambut amnya sing qolat ucap nu aemah summa atayat wa tu datang kuring haka imro'ati istri Umar summa atayat wa tu datang kuring haka imro'ah marrotan uhro dina baitan saja palamma wazanata sama sak nimbang ieu imro'ah ala qota nyantel min hutina tiban naon sayun hiji perkara diusmiha kana curugna imro'ah pada kolat tulinga subkeun imro'ah usmuha kana curugna imro'ah pipiha dina cangkemna imro'ah tumma masahat bihi at-turaba tumma masahat tuling usap ya imro'ah di kuste aturoba kana tanah jadi kosongkeun kana tanah pahada min umaro qadianhu waraqut taqwa li khawfi ada izalika ila goerihi Pahaza ta'ari iya teh halwa mazkur iya teh intaza al-himaro mudarti intaza al-himaro wa khoda jelasan paja'ala ya subuh pahaza ta'ari intaza al-himaro mudarti nyadosia min umaro tisida umaranhu warok taqwa eta apik tina takwa li khaufi ada izalika karena nikasieun ngadatangkeunana itu halil mar'ah ila gori kana salian tizalik wa illa jalamun teu li khaufi ada izalik pagos himari tahari ngumah tiung makana eta teu kabuktian ye gos himari ngidu eta ngabalikeun ye gos himari atiba kana sesengitan ila muslimina santabe walakin atlapahu alaiha zajron wa rodan watikoan walakin atlapahu jeung tatapina ngaruksak ye Umar kanatib alaiha madarat imro'ah zajron karena nyegah warod an jeung nolak watikoan jeung ngariksa min ayyata adda tina yen ngaliwat atau merambat naon al amru perkara ila gori kana salatib pamin dalikan jeung etan ihtiroz ma'ari perkara suila alitaros samarullah bin Ahmad bin Anbar rahimahullah an rajulin dijelati yakunu anu kamu rajul dia mari atas masjid masuk ila Ahmad rahimahullah ditanya si jelati nu aya di masjid yahmilu anu mawa ya rajul majmarotan kana pangukusan terjadi alat ngukus kana pangukusan libah di salat ini bogana sapena pirang-pirang raja wa yubakhiru jeung ngukusan irajul al masjidah kana masjid bil mudi ku kayu gahru maksudnya kayu gahru
kumaha cenah Imam Ahmad upamana aya hiji lalaki di masjid nyana pangukusan bogana sabaraja boleh ngukus di masjid laku kayu dahru Faqala Ahmad yang bagi penting naon ayah ruja yang keluar ia rojul minal masjid di masjid Painau kalau kalakuan jeung tingkah layun tapau eta teu dialap manfaat minal udi tina kayu gahru naon biro ihatihi naon illa biro hati ang ambeuna ieu ode eta kayu gahru teh pamengge supaan mah cenah seungit ngadalin kayu gahru sebenarnya kayu gahru aya lembut kenehnya tu dipelak ke tangkal jamul lak pilu siki ame samikieu eta ge pamasihan eta mun geus berhasil mah ada lumayan batur mah bikin ka di kontrakan melak nu kitu kayu gahru nah nabi wa hadza qad yuqaribu al haram wa hadza sareng ari ieu yah milu majmarotan qad yuqaribu eta terkadang ngadeuketan di hadza al harama kana haram Paina kodro karena setuna ukuran allazi anu ya'biku meleber dia lazi bitaubi kana pakaian rajul min roihati tibi tina ambe sesenyitan kayu garut ya qad yuqsadu eta terkadang dimaksud ieu kodro kabar tina paina kodro allazi ya'biku bitaubi min roihati tibi qad yuqsadu eta terkadang dimaksud ieu kodro wa qad yubkhalu jeung terkadang dimeditkeun dikoreskeun naon ieu kodro pala yudro atuh teu dikanyahokeun naon annau saytuna kodro yutasa mau eta dimurahkeun naon ieu kodro amla atawa teu yutasa mau wasuila jeung ditaros ngaros mah kasaha wasila jeung ditaros amalun aman binanba aman tijama sakotot anu ragrag minhu ti men naon warokotun kertas pihak anu edatep dina ieu warokoh ahadisu ari terang-terang hadis aya tulisan hadis pahaliman tahna eta meunang pikeun jama wajada anu mangyan ieu mana kana warokoh ayak tuba ari nulis ieu men minha tina warokoh diturun hadisnya tumma yaruddaha ayak tuba tumma yarudda tulinya balikeun ieu mana kana warokoh faqala tulinya dau Ahmad lah temenang baliyasta dinu balik kamenta idin ieu man wajada tumma yaktubu tuli nulis ieu man wajada kumaha cenah Imam Ahmad upamina aya jami randran kertas dina eta kertas aya hadis aya we nu mangihan eta cenah jama nu mangihan meunang nurun ti dinya nurun hadis ditulis teuy balikeun deui dawan Imam Ahmad geus teu meunang kudu minta izin heula mun geus izinan kakara nulis wa hadhi ayadun qad yusaq wa hadza jeung ari ayat tuba ayat deui qad yusaq eta terkadang dimangmangkeun naon fi anna sahibaha dina saytuna jamun ngabogaan warokoh hal yardo nah eta ridho khabar anne fi anna sahibana saytuna jeung ngabogaan warokoh harod yardo nah eta ridho ieu sahib dikana ayat tuba amla atawa teu yardo pama huwa fi mahali syaki wal aslu tarimu fa huwa haramun pama atuh ari perkara huwa anu ari mah
di mahal syaki etatna tempat namang wal aslu bari ari asana tahrimu haramna mah bahwa saya tarima mah wa pisang kati bahwa saya tarima haram mun eta haram watar jeung ari ninggal tarima minad darajat ya ula eta tina darajat anu pahiji wa min dalika jeung eta tina ihtiraz atawaru'u kari gawe apik anis zinati tina papaes li anau karena setuna kalakuan jeung tingkah yuhopu eta dipikasian minatina zina naon antad wa yen ngajak yen zina ila guna zina wa in kana tin sanajan kabuktian naon azina tu papaes mubahatan eta dimenangkeun tina zatian zina Pakor suila jeung itarosa Ahmad bin Hanbal anin ni ali tina terang senal asabatiati anu dilenyetkeun buluna. Lenyetkeun buluna. Pakor Ahmad amma anapun ari kuring pala astahmiluwa ta eta tara make kuring kana ieu nikah. Walakin in kana jeung tetep lamun kabur istiqmal tapi astahmilu mah walakin in kana jeung tetap lamun pamil istiqmal lit ini tetap karana kana pa arju tah ngarep-ngarep kuring wa amaman jeung anapan ari jama aroda anu ngamaksud ieu man azinata kana papaes pala tah etan teh arju pamindalika jeung eta tiran ihtiroz ngariksa anna Umar ari saytuna tidak Umar anu lama wulia eta samangsa diangkat penguasa ieu Umar al-khilafata kana jadi khalifah kana tah kabuktian lahu eta pikeun Umar saha zawjatun pamajikan yuhibbuha anu mika cinta ieu Umar akan zawjah fatollaha tuluy nolak ieu Umar akan zawjah hipataan tusiro karena mikasieun yen isyarah teh jadi naon merek petunjuk di pataan kusiro karena mikasian yen isyarah ye zawajah alaihi ka Umar bisa taatin kana kana nulungen dibatilin dina perkara payuti uha tuluy turut ye Umar asa zawajah wayat dubu jeung nyuprik atawa neangan ye Umar ridoha kana ridona zawajah waktu Umar diangkat penguasa jadi khalifah anjeunna teh gaduheun bojo dipika cinta. Ditolak tina Umar. Taur. Engke mere petunjuk kana nulungan dina perbatah. Turut bae. Umar ka pamajikanana neangan ridona. Wa hadza min tarkima la ba'sa bihi mukhafatan mimma bihil ba'su wa hadza jari tolaqoha nolakna Umar ka bojona min tarkima eta tina ninggalkeun perkara la ba'sa nu teu madarat eta di ku ieu mah mukhafatan karena mikasieun mimma tina perkara di anu eta ku ieu mah al ba'su ari madarat aya mukhofatan tegasna karena mikasieun min ayut dia tina yen ngadatangkeun ieu malaba sabihi ilaihi kana ieu ma bihi baksu ilaihi kana ieu ma bihi baksu wa karu mubahati jeung ari kolobana pirang menangkeun da nyatun ngajak ila mahdzurati kana pirang-pirang perkara cegah hatta stiksari akli malah ngalobah bendahar wasi malit tibi jeung make sesengitan liya muta'adzibi pikeun jalma anu lagas fa innau karana saestuna ya istiksari akli yuharifu eta musikeun istiksari akli asyahwata kana syahwat. Rumah syahwatu tuli ari syahwat tad'u eta ngajak ieu syahwat ila fikri kana mikir.
Wa fikru jari mikir. Yad'u eta ngajak ya fikru ila nadri ka ningali. Saha cenah. Tempo tan penasaran. Wa nadru jari ningali yad'u eta ngajak ya nadru ila beri kana salian tinadru. Mana tuh? Wakazan. Wakaza jengnya itu seperti wakazalika jengnya itu seperti istiqsarya akli anadru ari ningali ila duaria agniai kana pirang-pirang imana pirang-pirang sugi watancam mulihim jeung dijin dengan ya agnia kabeh mubahun eta dimenangkeun fi nafsi nazatiana ieu nadru ila duaria agnia walakin yuhayyiju tahid walakin yuhayyiju jeung tapina ngobahkeun ieu nadru ila duaria al hirso kana kademas wayat jeung ngajak ieu nadru ila duaria ila talabi mislihi kana neangan pantarna ieu manzur telitinya manzur kana neangan pantarna ieu manzur waya kamu jeung misti mineukeun nazru ila duanya naon irtika buma ngalakonan perkara layahilu anu segala ieu mah kita sering ngahasilkeun ieu mah ningali kana imah dewan wah hebat meunang eta namanya ngan ieu bakal nimuekeun kana hirsu jeung bakal nimuekeun ngajak di mana eta meulihna ya punya lakolabini teh tuluy kapan ari teu boga mah duit tadi teu Kira teh wayaza mu'minu irtikabu mala yahillu pitah selihi korupsi lah batur ya duit nanti mana deui berarti menang korupsi lah urang ge wayaza mu'minu irtikabu mala yahillu pitah selihi wa hakaza al-mubahatu kulluhu idza lam tukhad bi qadri hajati fi waqti hajati wa hakaza jeung ieu nya kitu saperti nadru ila duari agnia wa hakaza jeung ieu eta nya kitu saperti nadru ila duari agnia al-mubahatu ari pirang-pirang perkara menangkeun kulluha sagesna sagala mubah di dalam tukhad di mana-mana teu dicopot ieu mubah di qadri hajati kalawan ukuran pangabutuh di waktu hajati dina waktu butuh maha taharruji sarta ngariksa min gowa ilya dina pirang-pirang kamadaratan ieu mubah dia mah ari pati ku nganyahokeun awena kawitanana tuma bil hazari tuluy ku ngariksa saniana karo kawina Pakola matahlu tah saeutik pisan kosong mak litau dia palina. Pakola matahlu tah saeutik pisan kosong naon akibatna balukarayan mubahat. Kosong anu kotorin tina pikarem panen. Wa kaza jeung eta nya kitu saperti mubahat. Kullu ma ari sakur-sakur perkara uhiza anu dicopot ieu ma bisa hawati kalawan hayang. Pakola mayahlu tasal pikisan ia kullu ma'ukhidha bisyahmat. Anu kotorin tina pikarem panen. Hatta kariha sehingga mikahewa saha Ahmadu ngan balid Ahmad bin Hanbal. Ajsisol hitonik kana nembok pager. Pakola jeung adauh Ahmad. Tasisul amma tasisul albi anapun hari nembok tanah payamna jadi dibenteng sebenarnya amma tasisul albi anapun hari nembok tanah payamna uta eta nyedah ieu tansis aturobah kana tanah
Wa amma tagisu hipani jeung anapan ari nembok pagar, wah dibagus-bagus komo make besi. Pazinatun ta eta papaes. La faidata ta faidahna eta tini tagisu hipani. Hataan karo sehingga inkar Ahmad sehingga inkar ya Ahmad tagisu masjid kana nembok pirang-pirang masjid. Wata zinaha jeung mapaesan ieu masjid wastadallah jeung ngalap dalil ya Ahmad bima ku perkara ruwiya riwayatkeun ieu mah anu Nabi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alap dalil kana naon tah ankaro nanya ata ankaro sehingga inkar ya Ahmad dan si sahih masjid Maryana anau saya tuna Kanjeng Nabi sallallahu suila eta ditaros Kanjeng Nabi suila eta ditaros Kanjeng Nabi ayyuk hala tinayan dipapaesan eken mah an ayyuk hala tinayan dipapaesan naon al masjidu masjid Pakola kuling ngadau Kanjeng Nabi. Aya teh la arisa itunya elka koma. Ka arisi Musa. La arisa teu aya imah eta dapat. Ka arisi Musa anu saperti imah Nabi Musa. Wa inna ma huwa jeung pastina ari ieu arisi Musa. Saeun eta hiji perkara mislul kuhli anu saperti sifat yutlah anu dipulaskeun naon dia kuhli palam yurofista tengah murahkeun sallallahu alaihi wasallam tina ayyuk halal masjid itu Herman teh boleh dia nanya ya cara salawat ilombakeun kemari masjidnya di 2 tingkat kelebah 2 tingkat cara dipakai badir sebenarnya Wa pariya jeung mikang ewa saha salafu ulama salaf as-saubar rafiqo kana pakaian anu ipis. Wa qalu jeung adaun salaf kabeh. Man saja mak rokok anu ipis naon saubu pakaian men rokok tah ipis lemah demikian. Rokok tah ipis naon dinu agamana iman. Ulah nama ulah ketempo orang. Tahu kira ayeuna mah sutra tipis anggar wae jero na make puring deui. Atau mereka berukat. Kau mau berukat maka tempok pisan. Hapurna ya ketempok. Kawasang kalbu. Wa kullu dzalika teu haupun ya teh li ajli haupan min sirriyan ittibah syahawati fil mubahati ila kuiriha wa kullu dzalika jeung ari sakabehna itu kariha as-salat tulis tadi ankaro nya kariha Ahmad ankaro eta wa kullu zalika jeung ari sakabehna itu kariha haupan ieu li ajli haupin kan haupan eta karena mikasieun min siryan ittiba syahawati tina asana lempang maksudna merambat tina merambat nuturkeun pirang-pirang nu dipikahayang fil mubahati ina pirang-pirangkeun
ila guariha kana salianti mubah. Opan eta keranikasieun min sirya tiba nyesawati tina merambatna nuturkeun kana tikayang teu mamanakeun ila bisa mubah. Kaina mahdzura karena saetuna perkara anu dicegah dan diharamkeun. Kaina mahdzura karena saetuna perkara dicegah wa mubah jeung permenangkeun tastahi ima. Eta mikahayang kana ieu mah durejeng mubah. Naon anak suhate bisahwatin kalawan sayang wahidatin anu saiji. Wa idza ta'awwadat jeung di mana-mana ngabakukeun atawa pinyabiasakeun naon asyahwatu syahwat al musamahata kana murahan istar salatah ngumbar atawa ngentar ngumbar ieu syahwat pasado hauput taqwa al wara'a an hadza kullihi pasado wa idza ta'awwadat asyawatu al-irsa pasado anu ngamistikeun naon hauput taqwa nikasieun tina taqwa ngamistikeun al-wara'a kana ati an hadza tina ieu istar salat kulli saya hadza tapre pakullu halalin infaqta an mithliha mati bahwa halalut tayyib. Pakul lain kari sakur-sakur perkara pakul lain sakur-sakur infaqta anu narima bisa ieu tuluh halal an misli hadil mukhalafati tina pantarna ieu nyulayaan bahwa tah eta kullu halal al halalu eta halal at-thayyibu anu alus darajat salisati atau tina darajat nu katilu wa huwa jadi halalut tayyib kullu ma eta sakur-sakur perkara la yuqafu anu teu dipikasieun naon ada ngadatangkeun ieu mah ila maksiatin kana maksiat al basata kalawan pasti